amar wata suta hingga kage iri-iri ingkang ningali ya ningali Bu, aya hibar pot, aya hibar. Aduh, nuhun ah. Pak na aya paripaos. Naon? Pucuk dicinca ulam tiba. Ai kitu urang seueur pangabutuh aya anu sumping. Iya diuk. Diuk jang. Aduh, Gusti, semah kabeh haturaga dola. Aya kusono sumuhun, aduh sareng saha deui? Kaula hungkul. Bapak, atuh sakantenana kararompokna saket. Kekelanang keloro ngobrol di dieu. Sumuhun. Aduh, mun di dieu atuh eta sakantenan eta atuh ka itu tuh. Ya. Kapila-pila tuh agan. Aya teh pila saha ulah? Lah, bila saha teh? Kagungan juragan Arjuna teh. Bade diica teh. Ya. Sumuhun. Malaksaka palintangan babalan pangalusna pada wiki cipaku sanajan di kantun ngaran kasayan moal musnah Burung herang minca luhura gunung sumirat wiracaya pentang nubah
sini di pasalia lejeng harati kusengitna kembang tanjung diambung mata kaduyung nyangakeun ka mak iya itu cu di Garut salah sangka jang buktina pahit rasana bingah amar wata suta bingah ka kiri bingah amar wata suta bingah ka giri ingkang ningali ya ningali Raden Antarja putrana Bima ti catur pertala penak di satengahing marga sareng Semar Astra jingga dawala wa Semar Badranaya aduh aya anak lawas tilawas juragan anom ayeuna tiasa tepang di dieu bade nyengkar ka mana mulih ti mana aya anak sareng kumaha tuang ibu tuang eyang dararamang sadayana kulawargi anu aya di catur pertaala kaula nun juragan anu deh aya kitu we ciri khas kolot nya euy aya wae padahal saeutik deui mun tuluikeun ieu mah ulah cerik dong di cerikan Akang Rana Akang Duda Nyai Rana gening aing teh disurakan da goreng kaituna atuh aing mimiti alus teu bisa nyanyi tong masakeun era na ulah jelema hururang hadiring bina-bina ceuing sia heuh da kudu genah atuh sagala rupa oge nah da ceuk aing mah teu genah aduh ngahaturkeun sabab bakti sukulan nuhun pot tuang eyang damang aya hibar tuang ibu hibar tuang deui atuh nuhun agan pamit tepang deui mah sareng sepuh di ditu salam baktos